Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala khususan subhanahu wa ta'ala bil alamin as-sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Khususan ila hadrati Syekh Sensei Abdullah Mubarak bin Muhammad Muslim Ahmad Syekh Abdul Salih Al-Wafatah Al-Arifi ila hadrati masyayikhina masyayikhina wa Muslim Ahmad Syekh Al-Muharram Yaitu Muhammad bin Zainal Abidin Bazul Ashab radhiyallahu anhum wa zada qadruhum wa ala darajatihim wa amatana Allah bi madadihim wa ala alaina bi barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim fi ahwalina wa umurina wa nafa'ana bi ulumihim amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun para alim ulama wabil khusus Al-Mukarram Kasupuhan Quran Sadayana Sesepuh Masjid Al-Hidayah anu puji simami dihormati anu muga Allah masing dipaparinan kesehatan bagi senyalang batin dan tapi kabarokahan yuswana milik rizkina yang muna senyalang keluarga amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin, alhamdulillah wa syukurillah kalawan takdirna Allah subhanahu wa ta'ala dina iwartos urang sadayana tiasa ngariung guru pangkrok Yonghok paduman wajah tiasa hadir karena acara manakibna Sultanul Auliya nyatana Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Muga irama urang sadayana masing dijantankeun amalan ikhlas bagi tampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana hadir, sadayana anu berjuang demi suksesna ieu acara, muga sadayana masing diangkat duitna Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji senarang syukur urang panjatkeun ketat Allahumma ghafur salawat senarang salamna mugia dilimpah curahkeun ka pimpinan urang sadaya nyatana pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge di
hilap sateacan disimpuring nuju catur mapai bukti anu aya patalina sareng ieu wengi anu maoskeun simpuring jalmi biasa anu seueur gagabah dina ucapan sareng padamelan aya kesempatan kasadayana dimungkin dihapunten dina sagala dosa perdosaan mungkin direbaskeun kalawan anu sabebas-bebasna. Alhamdulillah turun sawangsulna sanes goreng sangka dan imalam menjama aya perkalian dosa di para hadirin sadayana terhadap disimpuri dosa tidak dihantar oleh bagi maka insyaallah bila ieu waktu sekedar disurkeun ibu simpuring dibebaskeun. Oke muga ya Allah kalawan barokah ieu dengan manqobah liungan manakib dosa perdosaan urang dikawituran balik di waktu ayeuna dosa perdosaan ibu rama urang, guru-guru urang, dan tua urang baik anu masih kene aya di alam dunia atau untuk sumana rawatna menggunakan jamil muslimin muslimat muga sadayana masih aya dina pangapuran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke simpuring mewakili kasepuhan sareng mewakili rekan-rekan panitia dan mungkin ka sadayana jamaah anu parantos biasa maksakeun hadir kana ieu riungan. Oke ngaturkeun nuhun ka para dermawan anu parantos sumbangsih rumanupikeun hartana, tenaga atau pikiranana ngan biasa ngaturkeun nuhun ngan muga pengorbanan sadayana sing janten wasilah sing janten cukang lantaran ieu teh hiji tawis mahabbah ka Said Syekh Abdul Qadir Jailani sing janten cukang lantaran riungan urang pengorbanan urang sadayana kenging ridona Allah Subhanahu wa taala dibarokahkeun milik rezeki dilancarkeun kasab ikhtiar dijaga balahi dunia alam barzakh alam mahsyar sareng akhiratna terutama dina nalika maut muga masih tepan maut aya dina iman Islam bi ihsan terus nama husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku setengah 10 kurang 2 menit insyaallah ieu khidmah ilmiah di jam 12 kurang sabrek-abrek ruas sekali 12 kurang sajam setengah. Para hadirin sadayana rentetan makhluk Allah dina kamuliaanna makhluk Allah anu termulia adalah rusul. Jadi rusul teh jami-jami pilihan Allah sadayana pamogat teu aya istri. Rentetan kedua adalah para nabi. Jadi beda rasul jeung nabi. Dina kapangkatan kamuliaanna luhur keneh nabi. Tah setiap rusul satu ajan jantar rusul pasti ngadugeula naon nabi kakarekna naik pangkat jadi naon rusul. Jadi setiap rusul pasti nabi, teu setiap nabi naon rusul. Itu kata rusul mah dina jumlahananan ikhtilaf dan dina sapalih mah pami telepat anu masyhur 24.000 upami rasul mah ikhtilafna aya nu 300 aya 3 kawah dina rasul mah wa qad istahara annaha mi'atu wa arba'atun bahwa rasul kaul anu masyhur mah aya 104 tak benten rasul sareng nabi. Jadi setiap rasul pasti naon nabi da samemeh naik rasul teh naon heula nabi heula teh setiap nabi naon rasul. Tuluy aya hiji kieu pendapat kadua mi'atu wa arba'atu asyara aya 114 kaul anu katilu wa ulhiqo adamu hasil salah hampura ieu mah jumlahan kitabnya jumlahan kitab rusul sausakawal 313 sausakawal anu maksud 314 hampura salah baca itu tadi. Jadi balik di kana pokok bahasan bahwa makhluk Allah dina rentetan termulia adalah rusul, kedua adalah saha nabi, itulah kayaknya. Tetap jumlahan nabi lebih seueur daripada jumlahan rusul. Tamrud kaum masyhur adalah
24.000 upami Rasul mah cek sakawa 313 nya cek sakawa 314 telah sabada Nabi rentetan kamuliaan kadieuna saha gitu tah kadieuna teh adalah para aulia gitu sabada para aulia saha para alim ulama tapi ulamana nu mana ulamana anu boga kriteria ulama ul amilin al mukhlisin al mujahidin ulama anu ngamalkeun kana ilmuna bari ikhlas ulamul amilin mukhlisin mujahidin boga jiwa mujahid itu gawe guru-guru urang sadaya masih kalawan karena ulama ul amilin mukhlisin al mujahidin amin ya rabbal alamin da ka urang oge sok loba jelema teh nyebut ustaz nyebut muallim asup kayaknya teu teuing kita pada penilaian batur ngan urang keur diajar di ranah eta diatbah heula alhamdulillah aya perjuangan garah ilmu capek luar biasa ripuh luar biasa sangsara luar biasa garah ilmu teh jauh ti kolot tahun-tahun jeung macam-macamna ngaluarkeun duit dina jumlahan seueur ayeuna diusahakeun diamalkeun ku sorangan jeung ngajakan batur jadi sing kuring keur berusaha di ranah eta ngan tangkosna can lepat ka nya mah ngan keur diajar tocok teh anu katilu urang mun ngadua atawa boga cita-cita hanya di Rasul meunang teh henteu Pak teu meunang mun urang boga cita-cita atawa ngadua hayang jadi nabi meunang teu henteu Pak sabab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamin nabiyyin panutup sadaya nabi mata kamu jelema nu ngaku nabi nu ngaku rasul sama sekali 100% berarti wajib ulah naon percaya lamun percaya urang hukuman murtad kaluar tina kaislaman itu kumaha atuh lamun urang boga cita-cita atawa ngadua hayang jadi wali meunang teu jawabanana meunang cek saha teu meunang hayang jadi wali aya wali teh kekasih Allah ngan urang sesuai cita-cita teh jeung kenyataan urang nuturkeun teu kana jejak langkahna para aulia eta pertanyaan lamun urang teh nuturkeun kana jejak langkahna para aulia ari ngomong-ngomong hayang jadi wali teh nyambung aya sakola di kedokteran ari cita-cita jeung kahayang jadi tentara pan teu nyambung meureun lamun sakola di kepolisian cita-cita jadi polisi wajar alhamdulillah urang keur nyucuk jalur mapai ngambah jalan perjalanan para aulia nyaeta manakib ieu Allahu akbar Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi lain pagi ada cek gitu pagi kian keur mapai jalan nuturkeun perjalanan para wali zikir geus salat 165 pikir kopi di jalan keur ieu teh keur nyucuk jalan para aulia da kapungkur mah tang bapak-bapak sing kuring we geus salat minangka zikir teh geus maghrib jeung geus subuh lohor isya jeung asar mah biasa we beres Allahu akbar 33 amin kali bahkan aya nu leuwih koret assalamualaikum istighfar langsung amin ayeuna mah baheula mah kitu ge zikir 33 teh lamun berjamaah maghrib jeung subuh lamun teu berjamaah maghrib jeung subuh mah lapur we tara naon zikir bari 33 ge menika salat da kubuh teh make cara atawa teh bertorekat teh la ilaha illallah la ilaha illallah nurut kamu kan mulai malah favorit saku asma ari keur tahlilah inu kamawata nu imah haririn bari ku milik teh hari jamaah maklum berangan geus di sawah teh geus di pasar garawe
Ari aya kamotan mah ribut, maksudna ribut kana sarimihna rasa simpati ngelubar duka cita kanu hamaotan. Itu eta. Jadi lamun teh hari teh asa boga hutang teh geunah, asa teu ngilu sedih. Ngariung di imah leutik dia geuningan itu bari awak capek, bersih, meunang mandi geus salat asar ngariung di imah leutik panhaneuh. Ngadengkeun nang ilaha daratin bil musafa dia teh asa dipepene. Da ge geus dikit teh aya ker-keran we aya. Maneh mah peureum beri antepan. Naos naik antepan dan beres angin ge nyaring sarua sarimina mah dua anu hiji. Sugan maneh mah molor sarimina sapoto. Tak urang ngalakukan urang. Tapi ayeuna mah alhamdulillah. Di urang ku Allah di paparinan terbuka nunjuk jalur jalan para aulia. Zikirna geus beda ayeuna mah lagam lagi. Da kudu menembus 7 latifah. La ilaha la hadir. Ngan ulah tarik napas ya. Mari bahaya ku balik kamari lebetna syaitan gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditekan gitu. Tapi kan 165 teh beresnya itu. Ini ada perbedaan, jadi urang teh secara teu disadari alhamdulillah geus ngeureuyeuh lebet karena perjalanan para aulia mata wajar jeung pantes meunang urang doa boga cita-cita boga sadayana kalawan barokah ieu wajib ku Allah Subhanahu wa taala masih dijantenkeun wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Lamun ngaku pelanggaran, saya adalah wali Allah. Pelanggaran berarti lain. Sabab wali mah ngaku wali. Kadang-kadang nyumput dina anu pika izinin jelema. Udan rudin gitu. Gitu. Moal. Jadi keumuman seseorang dinyatakan wali bukan dengan dirinya tapi dengan orang-orang terdekatnya, hanya moan karomah-karomahna gitu. Ngan meureun urang saeutik demi saeutik kudu kenal naon disebut waliullah teh. Lamun urang boga kahayang boga cita-cita hayang janten kekasihna Allah. Urang teh meureun kudu nyaho secara definisi itu naon disebut wali teh. Tingali dina ayat Al-Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saha ani wali teh ditafsiran deui ku ayat sanes mari dawuhan Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sakitu wali teh jalma iman jeung takwa. Ngan eta wali disebut bahwa mutlaqil jami kudu ijian iman jeung naon takwa sabab loba jelema iman tapi teu kasifatan ku sifat takwa. Jadi iman takwa anu sabenerna takwa. Jelema urang mah boga masih dijantengkeun jalma takwa kalawan sabenerna takwa. Garis miring eta teh jadi naon? Takwa. Alhamdulillah saya lagi iman Allah, iman kepada Rasulullah, iman karena kitab Allah, iman karena hari kiamat, iman karena qadar. Tinggal urang usahakeun takwana mudah untuk diucapkan, berat untuk dilaksanakan. Takwa. Naon atuh definisi takwa? Ari takwa teh Pak, secara definisi asal mah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ngalaksanakeun perintahan Allah kabeh nu wajib sunat dilaksanakeun wajtinabun nawahi, ngajauhan larangan Allah kabeh. Bisa mah tak kira-kira ngalaksanakeun perintahan Allah kabeh? Bisa mah nu wajib sunat. Bangun teh keur kelas sorangan mah moal bisa. Sunat teh loba ditinggalkeun, puasa nah komo urang urang we. Salat sunat nah ba'diyah qobliyah loba ditinggalkeun, salat witir tahajud duha, salat tasbih loba ditinggalkeun. Keur urang mah berat teuing eta definisi eta. Jauhan larangan Allah kabeh hese ke kelas urang mah keukeuh we sok aya maksiat tina zat panon maksiat lisan.
Nah turunkan levelnya ke urang mah cing masakeun urang mah kelasna kelas PAUD lah mendina sekolah eta mah imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi keur kelas SMP itu kuliah urang asup kelas PAUD hanapan saeutik